Perkenalkan nami abdi Eka Putri ti siaran Sunda Berita. Dinten ayeuna nyaeta Jumaah salapan September 2022 sonten. Puluhan bumi dihontal ku angin puting beliung anu ngadadak aya di tabuh hiji lebih genep di daerah Bandung anu persisna di Cisarua. Kajadian ieu ngakibatkan bumi warga jeung barudak. Keluarga anu ngungsi kusabab bumi nabenang ku angin puting beliung. Aya 2 korban nyaeta satu anu anom jeung satu anu teu sepuh. Ieu liputanna. Daerah Bandung nyaeta di Cisarua tadi sonten kajadian bencana angin puting beliung. Kusabab kajadian eta diperkirakeun aya ratusan bumi anu risak. Dugi dinten Sabtu enjing. Warga sekitar masih keneh ngarapikeun sisa bangunan jeung tangkal anu rusak nu diakibatkeun ku bencana angin puting beliung. Ayeuna tos kahubungkeun sareng reporter anu aya di tempat kajadian. Perkenalkan nami abdi Muhammad Astar Lubis, abdi ti siaran Warta Sunda. Di dieu abdi ngalaporkeun salaku reporter ti siaran Warta Sunda. Di gigireun abdi aya anom. Punten, Dek. Ya, Saha nami Ade? nami abdi Naban A. Kumaha kejadian aslina ieu teh? Waktos abdi nu ameng di luar sareng rerencangan abdi ningal aya angin anu ageng pisan nu mata. Abdi janten sieun teras abdi sareng rerencangan lumpatan ku bumi yen. Bade ngawurtosan ka mama anu tos ku abdi. Ditinggal tadi mama nyariosieun eta teh angin puting beliung. Teras mamah. Ayeuna abdi ngungsi ti pengungsian. Oh gitu ya, Dek. Hatur nuhun atuh nya, Dek, digeus diwawancara ku abdi. Ya, sami-sami. Sakitu wae siaran ti tempat kejadian, abdi ti reporter berita Warta Sunda nyuhungkeun pamit. Sakieu berita anu ku abdi disampaikan dinten ieu, abdi Eka Putri bade pamit. Nyuhungkeun dihapunten upami aya kalepes nyarios, tepang deui di berita Sunda tabuh hiji lebih genep. Nah, ayeuna di gigireun abdi aya anom. Punten, Dek. Punten, Dek. Nah, ayeuna di gigireun abdinya anom. Dinten ayeuna nyaeta Jumaah salapan September 2022. Perkenalkan nami abdi Eka Putri ti siaran berita Sunda. Dinten ayeuna nyaeta Jumaah salapan September 2022 sonten. Puluhan bumi dihontal. Salah! Naban. Gua liatin salting. Jelas kan? Gara-gara mie ayam nih. Mie ayam, somai juga. Sekian berita laporan ti abdi.